Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi mu'allifil kutubil ladzina ta'allamna wa lamna mu'allafatihim, wa ila arwahi masyayikhina wa masyayikhina khususun. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi ulumihim naf'a mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ijabaitikal haram wa ziyarata qabri nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kitabul Janaiz. Ari ieu kitab dina mertelakeun pirang-pirang janazah. Babul bukai ari ieu eta bab dina mertelakeun ceurik indal marid disandingeun jalma nu gering. Halaman 202 genep dugi ka 227 ya. An Abdillah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar radhiya muga mikarido saha Allah anhuma ti Abdullah sareng ti Umar. Amin. Qala ngadau Abdullah bin Umar kana lapad istaka udur atau teu damang sa Sa'd bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah syakwan kalawan teu damang lahu pikeun Sa'd bin Ubadah. Fa'ata tuluy datang hu ka Sa'ad saha an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'udu bari ngalayad nabi hu ka Sa'ad. Ma Abdurrahman bin Auf sarta Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas sareng Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud sareng Abdullah bin Mas'ud. Rodiya muga mikarido saha Allah anhum tinu kabeh ti Abdurrahman, Sa'ad, Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala tuluy samangsa lebet Nabi alaihi ka Sa'ad bin Ubadah. Fawajada tuluy manggihan Nabi hu ka itu Sa'ad fi ghosyati ahlihi dina lingkungan atau riungan keluargana Sa'ad bin Ubadah.
Pakola maka ngadauh Nabi alaihi salatu wassalam kana lapad qad kudiya, nyata geus di maotan itu Sa'ad atau qad kodok tadinya non kudiya, di dia mah kodok belahu barisan ya. Nyata tumerus atau maut itu Sa'ad. Qalu ngucap itu ahlihi la henteu acan ya Rasulullah. Fabaka maka nangis sahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a tuluy samangsa ningali sal kaum bukaan Nabi kana nangisna Nabi sallallahu alaihi wasallam bakaota narangis itu kaum. Faqala maka ngadauh Nabi ala tasmauna nahan teu nguping ngaranjeun kabeh innallaha saesuna Allah, innallaha kana saesuna Allah la yu'adzibu eta moal nyiksa Allah bidamil ain ku ngocorna panon wala bihuznil qalbi jeung moal nyiksa ku sedihna hate ku sabab sedihna hate. Walakin sarang tetapi na yu'adzibu bakal nyiksa Allah bihadza ku ieu lisan. Wa asyara sareng isyarah Nabi ila lisanihi kana lisan Nabi aw yarhamu atawa mikawelas Allah. Wa innal mayyita jeung saesuna mayit yu'adzabu eta bakal disiksa mayit bibukai ahlihi ku sabab ceurik keluargana itu mayit, ceurik alaihi ka itu mayit yang cerikan mayit. Wa kana serang bukti saha Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, radhiya muga mikarido sallallahu anhu ti Umar amin. Yadribu eta nenggeulan Umar bil aso ku iteuk wa yarmi jeung nenggoran itu Umar bil hijarah ku batu wa yahti sareng ngauran Umar biturabi kana biturabi ku taneuh. Kitab mertelakeun janaiz, hukum-hukum nu bertalian sareng janazah, maot, mayit, urang teh sadayana ge camat, naon camat? Calon mati. Nu gagah maot, nu lemah maot, beunghar maot, miskin maot, pejabat maot, ujung-ujungna maut. Sabab ari hirup urang mah antara naon antara adan jeung salat hirup urang mah. Adan pas lahir, salat disolatan pas maut. Jadi hirup urang mah sakedeung antara adan jeung salat. Pas lahir di adanan, pas maut di numawi ulah dugi ka weuh ka masjid teh pas maot teh hungkul. Cek masjid teh bener ka mana wae mang. Namanya penak. Gitu kade. Weuh ka masjid teh geus maot. Tanda-tanda anu nyata manusa teu walakaya robah jeung usik malikna kersanu maha kawasa. Kitu usik malik teh ku Allah. Di dunia kadar ngumbara naon hirup senang moalila sumawona nu sangsara matak ulah lalawora taya manusa nu kari sanajan nu jadi menteri kiai atawa santri tukang dagang jeung petani kabeh ge calon mati. Ciri wanci nu mustari teu bisa dipungkir deui mun nyawa dipundut Gusti jadi mayit nu sajati. Nangkarak di tengah imah teu aya nu milu bungah kabeh hatena teu ngeunah di kantun batur saimah.
kabeh dulur nakarumpul anu jauh disarusul gawe nangan ulang jentul soca lambeina carindul. Pasti mulai nu bubungahan sanajan rek menang warisan gitu. Tuluy mait diadusan diboehan di kapasan sarengsena disolatan disimpen di napasaran digarotong ku opatan dianterkeun ka kuburan dikubur jempling sorangan keur poek teh tur geuman. Pikeun jalma nu doraka ngan ukur batina langsa ngajawab puguh teu bisa tuluy dibahanan siksa. Aduh Gusti abdi ampun kaduhung kaliwat saking henteu nyembah kanu agung di poe kiamah bingung. Jadi calon mati orang sering tak dibahas di dia. Kitabul Janaiz. Babul buka indal marid, bab mertelakeun ceurik disandingeun zaman nu gering. Dina Sahih Bukhari jilid hiji halaman 202 genep sampai 227 mun akur halamanan. Katampi ti Abdullah bin Umar. Saur anjeunna hiji mangsa Sa'ad bin Ubadah teu damang. Nya teu damang anjeunna nu nyababkeun kana maot teh. Fatahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduhu terase Rasul sumping maksad ngalayan da teu damang hak muslim kapada muslim teh mun aya nu gering teu dilayan. Nyaliraah henteu disarengan ku Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud tiluan bring Rasul. Falamma dakhala alaihi samangsa Rasul lebet ka Sa'ad bin Ubadah pawajadahu fi ghasyati alihi. Rasul mendakan Sa'ad bin Ubadah keur aya dina lingkungan atau riungan keluarga. Maklum nu maot mah nu sakarat biasana di riung. Da sunat eta teh kapan. Nu nalika sakarat diriung ku keluarga nu saroleh. Sahabatna nu saroleh. CS na nu saroleh keur naon teh keur sakarat jauhkeun tina nu head mah mundur heula nu nipas pokona nu orang-orang anu junub beunang kitu hindari tina alatulahwi keur sakarat kade keur nyetel dangdut paruman heula gitu kan. Pokona sakur-sakur anu dipika ngewa ku malaikat jauhkeun itu taker diriung ke keluargana diriung ke keluargana saha teh Sa'ad bin Ubadah teh. Faqala saur Rasul qad kudiya nyata geus ditumruskeun kayak itu tos naon qalu la teu acan Gusti Rasul aya keneh renghapna. Kapan aing nganyantakeun nu maot mah tingali naon denyut nadi tingali kadang irungna jadi bengkok ngabeukahan kurang yakin deui make kaca cermin gitu kan aya teu naonna uap dari netos pengalaman mah nungkulan nu maot apal nu maot gitu. Acan si Rasul. Falam maro'a fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul nangis hari itu. Nya kulantaran jalmi-jalmi nu aya di dinya ningali Rasul nangisnya. Falam maro'al qaum bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bakau ngiring nangis. Teu apal judul gitu. Rasul nangis ngiring we gitu. Da pasti teu pati-pati nangis aya sesuatu di dinya. Saur Rasul ala tasmauna apakah anjeun pernah nguping innallaha la yu'adzibu bidamil ain saleresna Allah moal nyiksa mayit ku pedah ngocorna cai panon ku ceuri kungkul mah matak disiksa ku Allah moal
wala bihuznil qalbi moal nyiksa Allah kupeda urang merasa naon kehilangan wahyeuna hate sedih keluarga aya nu maot teh moal disiksa kupeda kitu mayit tapi matak disiksa teh walakin yu'adzibu bihadza mayit bakal disiksa mun ieu mayit bakal dirahmat ku Allah ku ieu dina harti lamun ceurikna make sasambat ceurikna ngaluarkeun kata-kata tanda teu ridho ka Allah tah mayit disiksa jadi mayit disiksa ku peda ieu mayit dirahmat ku peda ieu pandi urang mah sok kadang-kadang kaliru aya jalma maot kakara maot teh can pengalaman di eta teh curik we keluarga curik nate bari leweh keluar cai panon kade cai panon eta ngecelaka mayit bakal disiksa moal cek rasul ge moal Allah moal nyiksa ka mayit ku pedah bidam lain moal sedih moal tapi lamun teh majalma usah sambat walaupun teu ceurik ma bapak abdi jeung sahang ke barang dahar ngadahar naon abdi ngadahar sangu tanda teu ridho ari ngadoa wabil qada iradin gitu dibere takdir nu teu cocok jeung kayang hate bendu ka Allah da manusia mah rumusna teu ninggalkeun ditinggalkeun kitu jadi ceurik atuh manusiawi Rasul ge pupus putrana Said Ibrahim nangis ngecelak ieu mah air mata rahmat Allah mika rahmat kajam sok aya rahmatan aya kasih sayang ari teu cerik-cerik acan mah kumaha berarti teu aya naon teu aya rahmat nah dengan peda ari jalma teh sok aya nu bisa nahan aya nu henteu gitu kan teu cerik teh lain berarti teu nyaah hate mah ieu teh ceurik gitu kan ngan poinna sabenerna nu dilarang ku Rasul lain ngecelakna cai panon lain sedihna tapi anu disiksa anu dilarang ku Rasul matak jadi siksaan mah ngobrol ieu nu teu bener kira anu maot wa inal mayit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi mayit bakal disiksa ku pedah ceurik keluarga nah ka eta mayit ceurik nu mana ceurik anu tadi anu make lisana goreng aya putut angka hiji aya in qala lamun ngucap jalma suan kana goreng tuh jadi disiksa na mayit teh lain ku ceurikna nu hirup ku pedah nu hirup ngobrol nu goreng sasambat ta eta rek ceurik rek henteu eta nu jadi siksaan oh berarti Kang adi kitu mah aya orang lain nu disiksa ku pedah aya mayit disiksa ku pedah pagawean goreng nu hirupnya nya aya cek saha eueuh kahadean ge kitu nu mayit nu geus maot dikintunan Pak Fatihah dugi eta dugi sami bisa transfer amal bisa komo nu jadi anak incu bisa mata ngocor ka alam kubur teh naon di antawisna doana putra anu saleh yad'u lahu idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salatin di mana ibnu adam maut putus amalna moal bisa nambahan deui kecuali tilu sodakotin jariyah sodakoh nu jariyah nu awet cek ulama sodakotin jariyah teh wakaf cenah ngamanana sabab jariyah beda jeung urang sodakoh bala-bala sodakoh bala-bala pan harita beak langsung kudu catat harita unggul tapi urang sodakohna semen gitu kan salagi sok dimangpaatkeun mah tah eta tempat pembangunan sarana ibadah masjid pasantren madrasah selagi soknya di alap manfaat ngocor ke alam kubur sedekah jariah cek ulama mah wakaf gitu nu kadua ilmu nu di alap manfaat dipake ku diri diwurukeun ka batur guru-guru puad gitu kan maot nanti eta ngocor eta ku murid-muridna nu pernah diajar baheula naon diajar alif bata sa eta ilmu manfaat itu nu katilu putra anu soleh ngaduakeun tepi eta teh laras kang tepi eta percaya sok maneh maot kurang ditahlilan tepi eta teh
tiba heula mun aya nu maot urang talil maca kulhu palakana tar balik deui ka imah tara tepi ka kuburan geus percaya lah. Tah sabab di dia aya teu ujug-ujug mayit maot nah jadi siksaan ditransfer ka mayit peda dosa nama nu hirup berarti transfer amal teh aya. Aya transfer amal goreng mah gitu. Oh kati teh teu kaharti lamun aya jam pola pikirna moal tepi cenah doa ka ditu. Rek kumaha nyambungna cak-cakan urang nelepon ke Arabnya kabel naon assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar gaik cuk urang teh gelo sih eta ngobrol sorangan teu kitu kan urang ngobrolna da urang yakin eta nyambung gitu kan cacakan eta ku HP ge urang hafal percaya nyambung gitu tah jadi transfer amal teh aya na tafsir Sawi wah panjang penjelasanana itu. Wa kana Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu buktos anjeunna sok neungeulan ku itu ka jalma anu naon ka jalma anu ceurik sasambat wa yarmi bil hijaroh kadang ditengoran ku batu teh keluarga anu ceurik sasambat teh gitu kan wa ya si biturob kadang diawuran banget naku naon utan keluarga maut hiji jalma maut keluargana ceurik beri sasambat ku Umar nyana we tanu awurkeun kana banget gitu nah aya ti Rasulna kitu Sayyidina Umar aya atuh aya dasarna Kayak dongeng nama dina halaman 225 dugi ka halaman 202 genep itu dina Bukhari mah eta teh. Cerita teh kieu hiji mangsa dugi kabar terbunuhna Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Ibnu Rawahah. Gitu. Rasul calik di dinya bari sedih. Saur Siti Aisyah ku kami ditoong dipelong tina sisi panto katingali Rasul. Kitu ciga nu sedih. Teras we aya naon aya hiji jalma anu ngawartosan ka Rasul bahwa istri-istri ti keluarga Ja'far bin Abi Thalib wargi Rasul keneh ari Ja'far teh rayina Ali bin Abi Thalib gitu. Anu ngalaporkeun Gusti istri-istri ti keluarga Ja'far bin Abi Thalib mah nyaeta narangis. Cek Rasul kali cegah we larang ku anjeun caram dididig ditu. Tuh bisa dicaram wih deui. Kunaon balik deui cek Rasul teh teu tiasa dicaram nepi ka 3 kali. Nah kunaon Gusti hapunten abdi teh nyata wallahi golabatna ya Rasulullah istri-istri eta teh ngalindih ka abdi. Kesusis berenang gitu kan. Jadi susis teh itu dituna gitu. Wanita-wanita orang Ansor itu ngelehkeun lalaki. Saur Rasul kumaha fahtu fi afwahihin naturab auran tah beungeutna, auran tah sungutna ti Rasul. Ku taneuh entak Umar aya landasanana. Mun aya nu nangis sasambat teu ditakpola teu diteungeulan ku iteu tengoran ku batu, teu ditengoran ku batu, diauran ku taneuh. Babul kasiyati ari eta bab mertelakeun kasiyah nu make pakaian fid dunya di dunia. Terus wayakidu eta teh ba atau iya eta teh. Wayakidu jeung meungkeut atawa nalian saha syaitanu setan. Takdirkeun ala qafiyatir ra'si. Ala qafiyatir ra'si kana tungtung sirah belah handap. Halaman 187 dina jilid kahiji. Jadi ka tukang deui. An Ummi Salamata katam piti Ummi Salamah radhiya muga mikarido sallallahu Allah an hati Ummi Salamah. Anna nabiyya saya sunah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istaiqadha eta gugah Nabi lailatan dina hiji malam. Faqala tuluy ngadawuh Nabi subhanallah maha suci Allah. Mada ari naon perkara unzila
eta diturunkeun itu za al-lailata dina peuting ieu minal fitnati nyatana tina fitnah mada ari naon perkara unzila eta nu diturunkeun emak minal khazaini nyatana tina pirang-pirang gudang harta man ari saha yukidu eta nu ngahudangkeun man sawahibal hujurati ka pirang-pirang istri nu ngabogaan pirang-pirang kamar ya rubba kasiatin hei pirang-pirang awak nu make pakaian di dunia ngan pedah ariatin anu tataranjang fil akhirati di akhirat bab ayat 2 di hiji ngajelaskeun jalma nu make pakaian di dunia tapi taranjang di akhirat nu kadua ngajelaskeun bab ngajelaskeun setan sok meungkeut dina tungtung sirah aranjeun hadis kahiji hiji mangsa Rasul teh naon gugah tengah malam duka mimpi duka naon Rasul teh reuwas faqala Rasul subhanallah maha suci Allah kaget mada unzilal lailata naon nu diturunkeun peuting ieu tina fitnah naon anu diturunkeun ku Allah peuting ieu nya mada unzila minal khazain gudang rahmat naon anu ku Allah diturunkeun peuting ieu naon cek Rasul teh ieu bawa aya kabar terbaru naha teu fitnah rahmat nu turun teh mun rahmat berarti kemenangan Islam dina peperangan sehingga terbuka gudang-gudang harta da zaman harita manaon Rasul teh kapan dakwah gitu kan bila perlu mun menentang perang gitu nu super power zaman harita teh Rum jeung Persia Rum Kaisar lakobna Persia Kisra gitu. Tak cek Rasul idza halaka Kaisar fala Kaisar badahu. Kalau Kaisar teh kaisar kerajaan Romawi runtuh moal aya Romawi deui. Wa idza halaka Kisra fala Kisra badahu. Mun Kisra kerajaan Persia runtuh moal aya Kisra nu kadua. Walladzi nafsi biyadihi latun faqonna kunuzuhuma fi sabilillah demi Allah mun runtuh dua kerajaan eta yakin gudang-gudang hartana ku kami bakal diinpakeun di jalan Allah aya naon penting ieu nu turunkeun fitnah atau memang kemenangan anu akhirna tina eta kemenangan terbuka gudang-gudang harta ti orang-orang kafir bisa direbut ku muslimin. Kaget Rasul teh wangi-wangi itu gugah. Man yukidu swahibal hujurat ari saha eta nu ngagugahkeun pirang-pirang istri nu aya di kamar naroskeun Rasul teh maksud mah miwarang eta teh para bujang-bujang abid amat pembantu-pembantu di bojo Rasul gugahkeun dah bojo-bojo kami gitu sahanya anu panggugahkeun eta teh hakikat mah pangnitahkeun eta teh daya kalana nitah bimana nanyakeun sahanya nu ari Sahrul ka mana dikobong Kang sahanya nu ngahudangkeun Sahrul eta teh intina mah panghudangkeun euy man kitu saha nu ngagugahkeun pirang-pirang nu ngabogaan pirang-pirang kamar bojo maksudna bojo Rasul eta teh ciklah panghudangkeun intina mah kitu tengah peuting ieu teh kami teh meunang karingrang duka nu turun teh duka rahmat sehingga terbuka gudang-gudang jalma kafir mun perang jadi menang atau memang jadi fitnah kariweuh ya ruba kasiatin fid dunya mang pirang-pirang istri anu make pakaian di dunia harudang mang pirang-pirang istri nu seueur ngangge pakaian di dunia tapi di akhirat tataranya
Naon maksudna rubah khasiatin fid dunya? Dina kitab Fathul Bari mah aya 5 pendapat eta teh. Hiji, maksudna mah khasiah fid dunya teh make pakaian di dunia teh ayana kabeungharan. Tapi kabeungharan eta teu dipake amal soleh. Akhirna sanajan beunghar anger we di ditu mah sangsara gitu. Jadi harta teh ibarat pakaian. Harta teh ibarat pakaian. Mang pirang-pirang zaman boga pakaian, maksudna boga kabeungaran di dunia. Tapi di akhirat teh boga kain sapotong-potong acan. Da hartana teu dipake ibadah. Kitu teu ngamanan ka hiji. Kasiyah di dunia teh kitu make pakaian di dunia, maksudna aya kabeungharan. Tapi di akhirat jadi tataranjang tina ganjaran, ku beungharna teu jadi ganjaran. Sabab teu amal soleh gitu ku hartana. Kaul kadua maksud kasiah di dinya teh mang pirang-pirang dunia nu make pakaian. Maksudna make pakaian ngan pakaianana ipis. Ku ipis-ipisna orat anger teu ka tutup. Nu akhirna di akhirat disiksa tataranjang di akhirat di dunia. Make pakaian ngan nyaeta pakaianana anu naon? Nu seksi teh. Sanajan ajang bab nutupan orat dina bab salat mah cukup eta teh dan nutupan kana warna orat lain kana bentuk orat. Lamun urang rek salat teh nu kudu ditutupan teh warna orat, bentuk orat, warnana kulit ulah katempo. Cenah bentukna nyetak teu naon ari keur salat. Asal usah saha di luar salat mah anu naon teh nu nyetak itu teh teu meunang. Mun matak naon mah timbul fitnah. Pan loba jalma anu make pakaian tapi naon hakikatna mah tataranjang sabab lekuk tubuhna anger katingali. Dangdanana mah eta hebat. Pesen nama gitu kan. Kiung jadi bulat-belit gini. Pula liar mau ninggalin kayak gitu kan. Dengdek gitu. Naon sababna? Pot bunga deh dia tadi simpan. Keterlaluan gitu kan. Tapi anger nyetak gitu kan. Eta teh berarti naon? Tataranjang di akhirat mah anger sih eta teh. Masing ditutupan oge. Matak pikabiataeun batur mah teu meunang. Jadi ditutupan ku pakaian, tapi di akhirat mah taranjang maksudna ada di duniana tembus pandang teh pakaianana gitu. Jadi kayak tataranjang gitu. Kayak nini gitu kan. Aduh, nini meuli legging gitu kan. Dina bujurna gambar Hello Kitty. Nya. Muli alat-alat kecantikan supaya cantik make kosmetik merek La Tulip gitu kan. Geseng-geseng teu cocok kene ganti ku Wardah. Da lain teu cocok, kulit teu nyambung. Hah? Kulit teu nyambung. Sini bedak kitu ge. Persis kan ciga dodol tapi supaan teh geuningan. Apa dodol Garut aya supaan. Maksudnya geus aya jamur geuningan gitu. Sok nih di Inggris gitu. Hidung gitu kan. Ngobrol papah mamah gawe ngaramet. Naik bus di AC utah kangkung nih utahna teh. Coba utahna teh tur muning gitu kan, tur sapi gitu. Teh elit pisan. Dipikir-pikir itu. Terus mikir. Eta buuk geus ciga saun gitu sabasok. Aduh. Geus ka mana ka salon di utak-atik geus ciga saun mah da. Aduh geus harapan atuh. Tutup eta teh kuduna gitu. Coba eta. Atuh Kang Yose seksi merangsang peureup. Coba eta. Tataranjang eta anger. Tataranjang. Sedengeuna Quran wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil
ulah sok dangdan juga jahiliyah dangdan tapi kayak tataranyang. 2 katilu kaopat tilunya mana deh poek kita manggil gitu. Aduh poek teka baca gitu. Nomor katilu mah maksud kasiyah fi dunia itu adalah kasiyah dipinuhan dipakaian tina nikmat Allah tapi tataranyang tina syukur. Mang pirang-pirang jama nu make pakaian maksudna melimpah nikmat Allah pakaian ku nikmat tapi manehna tataranyang di akhirat mah sabab eueuh syukur. Nu kaopat maksud kasiyah fi dunia adalah kasiyah nutupan jasad ngan peda di talian kerudungna ditukang nu akhirna pala bahareupna katingali naonana beheungna juga ibu-ibu di kampung geuningan di Inggris dewe gitu di Inggris di naon ieu teh di naon di kerudung mah di kerudung teh ditalikeun di dieu teh geuningan di dieu mun gitukeun atuh pan ada teh kumaha meni gitu hapur di nanti gitu hapurna teh hapur besi gitu kan lumayan hapur besi teh kebal dia mau dikadek kebal teh treng ingu mun boga hapur besi mah yang kebal man hapuro gusika bil laja aja jama hapur gesek-gesek ku laja. Nomor kasabaraha enak kalimat kasiyah di dinya teh maksudna boga salaki nu soleh tapi anger manehna teu kabantu ku kasolehan salaki. Apaan suami istri teh ibarat naon? Ibarat pakaian lin. Istrimu adalah ibarat pakaian bagi kamu, kamu pun sama. Mang pirang-pirang istri anu make pakaian di dunia maksudna henteu jomblo mah henteu boga salaki pinter soleh kasep tapi eta salaki teu mawa ka pamajikanana ka mana ka surga. Tak ruba kasiatin fid dunya di akhirat mah ariatin kitu. Nu mawi solehna salaki sing mawa solehna pamajikan sing bisa mawa solehna salaki kakara di dunia make pakaian di akhirat pun make pakaian. Kayak dina hadis riwayat Abi Daud kieu rahimallah rajulan qama minal lail fa shalla. Allah mika rahmat mikanya kaji jalma nu bangun malam fa shalla tuluy salat beres salat wa iqadha imra'atahu ngagugahkeun bojona pain abad nadoha fi wajiha almaa mun teu bisa udang dikepretan di banjur ku cai ku Allah dipika rahmat eta. Seorang suami anu bangun malam salat ngagugahkeun istrina teu bisa udang di banjur dikepretan ku cai dirahmat ku Allah. Seorang istri pun sama dirahmat ku Allah anu lamun bangun malam salat salakina kerek diudangkeun teu bisa dibanjur dirahmat ku Allah. Mata kudu saling gitunya. Gua salaki pamajikan ngebluk salakina geungkeun ku pamajikanana ngebluk geungkeun ku salakina. Perjanjian lah awalna mun hese hudang siap di banjur. Ari ngahudangkeun pamajikan gampang ieu mun hese udang teh kudu ku cai sabenerna mah naon gugah nya hese mah naon rek nyanungnya hudang langsung coba gitu tuh nyanungnya hudang sok coba aduh eta ruba kasihatin fid dunya eta ariatin fil akhirah gitu. Teraskeun hadirin
188 an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin anna Rasulullah sayasuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapad yaqidu nalian saha asyaitonu setan mengket mangga ala qafiyati ra'si ahadikum kana tungtung sirah belah handap aranjeun kabeh idza huwa di mana-mana ari ahad nama eta sare ahad salata uqadin kalawan tilu pirang-pirang beungketan atau ikatan atau tali yadribu isarah setan kula uqdatin kana saban-saban non ikatan atau non cangredan tali alaika eta misti ka anjeun lailun tawilun ari malam anu panjang farkud maka pek gugah dusopan setan bari ngusapan fa ini saiqadha maka lamun hudang ahad fadzakara tuluy eling ahad Allah ka Allah in halat tah narima ka udar non uqdatun hiji ikatan hiji tali hiji beungketan fa in tawaddoa maka lamun wudu si ahad in halat tah narima ka udar non uqdatun hiji ikatan atau hiji cangredan fa in sholat maka lamun sholat ahad in halat tah narima ka udar non uqdatun hiji ikatan hiji cangredan fa asbaha maka subuh-subuh sate tadi teh si ahad nasyiton eta nu tanginas thaiban nafsi tur alus hatena wa illa jeung lamun mah henteu istaiqadha fadzakarallah nu tadi asbaha tah subuh-subuh si ahad khabitan nafsi eta nu goreng hatena kaslana tur anu kedul bab nu kadua pan tadi teh wa yaqidu syaiton ala qafiyatir ra'si setan mengikat nyangreudkeun kana tungtung sirah belah handap nu aya di anjeun di dieu teh mengket saur Rasul yaqidu syaiton ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama idza huwa nama di mana hiji jalma sare maka setan teh nalikeun tilu ikatan di dieu di tungtung sirah belah handap di dieu tilu ikatan tiap ikatan isarah bari diusapan cangrodgeun hiji bari diusapan alaika lailun tawilun farkud misti pikeun anjeun waktu malam itu panjang pek bobo bobo diusapan misalnya nyebatna lain sare pek bobo nyebatna mun setan begitu sopan tilu kali eta bari isarah pek bobo alaika lailun tawilun farkud sing tibra di mana-mana eta jalma hudang eling ka Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ka udar hiji faidah tawaddoa ukacai tuluy wudu in halat uqdatun ka udar hiji ikatan fa in salat tahajud di dinya in halat uqdatun ka udar hiji jadi tiluna teh muka kabeh lamun bangun dikir ka Allah wudu salat malam maka akhirna pa asbaha nasyiton thayyiban nafsi dina waktu pagi na si eta jalma bakal nasyiton tanginas semangat optimis thayyiban nafsi alus hate tapi lamun teu kitu subuhna kaberangan maka asbaha khabitan nafsi kaslana dina waktu subuh si eta bakal goreng hatena bari kedul rudet jadi bisa ningali seseorang semangat jeung henteu ditilai barometerna itu adalah bangun dina subuh mun ente kaberangan we nya kaberangan rarudet hirup teh tersebut tapi lamun teh mah ciga tadi bangun malam zikir wudu ngadua salat kitu eta mah bakal thayyiban nafsi optimis bersih hatena penuh semangat nasyiton jadi hirup hayang sehat
hirup hayang semangat bangun malam. Mun teu bangun malam rudet hirup. Ulah dugi ka urang teh kaelehkeun ku naon? Ku hayam geus kongkorongok. Luqman Al-Hakim papatah ka putrana. Dicatat ku Imam Ghazali dina kitab Ayyuhal Walad. Saur Luqman Al-Hakim kieu. Ya bunayya la yakunan diku aqyasa minka. Yunadi bil ashar wa anta naimun. Ya bunayya hei anaki la yakunanna ulah bukti saestuna naon adiku hayam jago aqyasa eta leuwih cerdas minka tibatan anjeun. Ulah dugi ka kaelehkeun ku hayam jago. Nah yunadi bil ashar hayam jago gegerohan dina waktu sahur. Dina kitab Bugiyah Mustarsidin hayam jago itu ngagerohan teh kieu ayyuhal ghafilun uzkurullah kitu eta. Ku urang we kapahamina kongkorongok padahal uzkurullah ulah dugi ka eleh ku hayam jago. Ngaku we cinta ka Allah, ngaku hayang hamba ka aku jadi ibadur rahman. Subuh kaberangan, tahajud dara, tapi santri mah insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan dihampura dosa. Ladang insya Allah. Aya saminggu libur 7 poe aya. Nah aya. Ngatung hapoe berenang itu. Tengah peting kuring sare kadang sora japati anu nyora bari lemah tapi na berpareasi. Demi Allah kuring bohong mun ngaku ka Allah sono. Ceri kapi heulaanku manuk japati baceo kuring nyangka kapeng peo ngan jatuh cinta ka Allah tapi teu ceurik padahal sato careurik ka Allah. Ulah kaelehkeun ku japati, ulah kaelehkeun ku hayam jago. La yakunan nadiku aqyasa minka yunadi bil ashar wa anta naimun. Babud du'ai ari eta bab dina martelakeun ngadua wassolati jeung salat min akhiril laili tina akhir malam halaman 200. Wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon lagi anna Rasulullah saesuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapadian zilu turun saha rabbuna ngamanana rabbuna teh bisa takwilnya ulama kholaf mah eta teh malaku robbina ilah yanzilu turun saha rabbuna malaikat pangeran abdi sadaya atau utusan pangeran abdi sadaya. Sabab ieu kudu diterangkeun ya. Tabaraka maha berkah Rabb wa ta'ala sareng maluhur Rabb. Kula lailatin dina saban malam ila samaid dunya ka langit dunya. Langit dunia itu langit kaopat gitu. Hina yabqa dina nalika tumattab atau nyesa naon thuluthul lail al akhir saperti lu malam al akhirun akhir. Yaqulu ngucap Rabbuna kana lapad man yad'uni man arisa yad'u eta ngadua mani ka kami fa astajiba maka rek ngaijabah kami lahu kaman. Man arisa yasalu eta menta mani ka kami pautia tahrek mere kami hukaman manari saha yastagfiru eta menta pangampura man nikah kami fagfiro tahrek ngahampura kami lahu kaman. Doa jeung salat dina akhir malam utamina sapertilu malam nu akhir ngitung sapertilu teh kumaha ngitung waktu peutingna we
mun adan maghrib jam genep ari adan subuh jam sabaraha 4:30 berarti sabaraha jam teh penting teh 10 jam setengah kan nya 10 jam setengahnya bagi 3 ya kaetang 3 jam setengahnya berarti seperti lu malam nu awal teh tati jam genep ka 9:30 eta seperti lu awal seperti lu nu kadua ti 9:30 nepi ka jam 1 gitu kan seperti lu nu terakhir jam 1 nepi ka 4:30 tah gitu turun Rabbuna ma berkah Allah turun ka langit dunya dina saperti lu akhir tangamanan Rabbuna didinya menurut ulama salaf yanzilu turun saha Rabbuna pangeran urang sararea kalawan turun teu apal urang kumaha turunna itu teh ngamanan tapi lamun ulama salaf mah ngamana ditakdirkeun Rabb di dinya teh nyimpen mudofna malaikatu Rabbina atawa non rusulu Rabbina jadi anu turun teh lain Allah tapi naon utusan Allah buktosna malaikat membawa kabar ti Allah cek malaikat teh diutus ku Allah saha nu ngadua ka kami wayah kieu dijabah ku kami ditantang ku Allah teh saha nu menta ka kami hayang naon dibere ku kami saha nu ngentai pangampura dihampura ku kami geuning Kang make ngalogat kitu pan di dieu teh nas hadis anu mere pemahaman Allah siga makhluk kudu ditakwil ke aya dina kitab Johar Tauhid wa kullu nasin auhamat tasbiha awilhu awfawid warum tanziha wa kullu nasin wa kulla nasin mangga sakur nas Quran hadis auhama tasbiha nu mere cipta salah Allah saliru jeung makhluk sok jika ieu hadis yanzilu turun sarobuna Allah berarti mun turun mah berarti Allah teh di luhur mun gitu mah da turun bahasana sedangkan Allah itu munazzahun anil hululi wal jihad wal ittisalul infisalu wasyifah munazzahun anil hulul Allah dibersihkeun tina menggon dina tempat wajihatin jeung Allah bersih tina jihad jihad teh luhur handap depan belakang kiri kanan luar jero antel pisah eta ngaranna naon jihad bersih Allah tidinya maka setiap nas Quran atau hadis anu secara dohir nyarupakeun Allah siga makhluk maka ulama ahli sunnah wal jamaah kabagi dua hiji ulama salaf ari ulama salaf manaon pawid we ditawid lah pokokna mah Allah turun ngenting kumaha yang penting mah yanzilu lungsur sarobuna rob atau teu dilogatan yanzilu saharobuna gitu pasrahkeun ka Allah teu terang tapi ulama kholaf kan begitu tetap da Quran itu sebagai penjelasan kudu dijelaskeun carana takwil nu pantas nya nyimpen mudhof jiga kieu ayat wajaa rabbuka wal wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa wajaa datang sarabbuka pakana anjeun seolah-olah mun datang jeung gedot kok mau datang nih aya pemahaman gitu kan sedangkan Allah itu mukhalafatul hawadisi beda jeung makhluk kade Allah aya di aras teh nanti kerusuh main teh kudu tegas ya kade Allah teh aya di aras Allah teh aya di langit cirina ieu hadis ieu Allah turun ka langit berarti Allah teh di luhur kade kerusuh mainan gitu kade kasih ngaji sing bener ulang ngaji na Google coba sok
Lah sembarangan wae. Guru nanti mana ya kamakola ke ilah hadratina Google ke. Sing puguh guru teh di mana gitu kan. Tak enak teh keur usum, main teh keur usum ya. Keur usum dakwah nyebutkeun Allah di langit. Nate apal kapan Allah teh huwal hayyul qayyum jumeneng kalawan datna teu butuh kana tempat. Allah teh laika kamitslihi syai'un teu aya nu siga Allah. Mun Allah di langit mah teu kumaha. Allah teh butuh ka langit, butuh kana tempat. Berarti Allah teh ibtikor, henteu goni Allah teh kitu. Teu beungar ari butuh keneh. Kade teh keur usum. Make hadis sagala, make Quran kade jebakan eta jebakan. Golongan Allah lanyar eta. Yadullah tangan Allah di logatannya gitu Ar-Rahman ala rasistawa Allah di aras gitu. Eta teh sok mun Allah di aras aya keterangan di Allah teh leuwih deukeut tibatan min hablil warid eta tadi di aras tapi eta di dieu pan lieur eta teh. Sok we lamun di manaan secara dohir mah ceuk ayat nu hiji Allah di aras, ceuk nu hiji deui Allah teh aqrabu min hablil warid leuwih deukeut daripada tulang tikoro. Heuh bener teh di aras di dieu Allah teh. Bakal kontradiktif eta teh keterangan-keterangan lamun diadu-adukeun deui teh gitu. Intina mah Allah teh mukhalafatul hawadis metak lebih aman yanzilu turun sarabbuna malaikat pangeran abdi sadaya atau utusan pangeran abdi sadaya buktosna malaikat tiap malam seperti lunu akhir ngadauh membawa pesan ti Allah nangtang ka makhlukna saha nu ngadua dijabah saha nu menta dibere saha nu hayang pangampura dikeprukeun ku kami pangampura ngan urang we ditangtang ku Allah teh teu ngalayanan tibra we babun nari eta hiji bab yukrahu dimakruhkeun naon at-tasyaddud ngabangetkeun fil ibadati dina ibadah. An Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu taala anha radhiya muga mikaridos Allah taala mahalur Allah anha ti Aisyah qalat ngadau Aisyah kana lapad kanat bukti indi eta tetep sandingan kami sa imro'atun hiji awewe bin Bani Asadin ti Bani Asad pada khola tuli lebet alaya ka kami ka abdi mangga sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola maka dawuh Rasul man eta saha hadhihi ari ieu imro'ah kultu ngucap kuring pulana tu ari mar'ah eta si pulan latanamu tarasare si pulanah kana mar'ahna mangga minal lail tina waktu malam padzukira tuluy dicaritakeun naon min salatiha tina salatna pulanah tadi memar'ah pakola maka ngadauh Nabi mah kudu nyegah anjeun isimpilnya mana baan filin kasatana wasoh wakada awah wama mending awah isim bilang mah kudu nyegah anjeun alaikum misi karanjeun kabeh ma kana amal kana perkara teh amal maksudna tutikuna nu kaduga aranjeun kabeh kana emak minal a'mali nyatana tina pirang-pirang amal fa innallaha maka sayyiduna Allah la yamallu eta moal bosen Allah hatta tamallu sehingga yen bosen aranjeun kabeh kitu. Surat Siti Aisyah di abdi teh aya ibu-ibu ti Bani Asad teras Rasul teh lebet ka bumi saur Rasul teh Aisyah ari eta saha istri oh Gusti Rasul si anu eta hebat Gusti Rasul si eta ti peuting tara sare naon wah dicaritakeun salat nu hebat ibu-ibu eta saur Rasul ulah kitu misti karanjeun amal teh nu kaduga we nu normal da Allah moal bosen ngaganjar sehingga anjeun bosen amal
Nu normal da aing ngelayanan Allah mau kuat. Kurang ibadah getol terus ku Allah terus mah bosan diganya da malah aya tungtungna coba soknya. Betul di terus sok saya di layanan gua kami. Kalau mereka gitu biasa we biasa. Tapi mayeng gitu kan, istiqomah gitu kan. Biasa we biasa. Ulah getol sapeuting libur saminggu. Nya. Wah nya teh edan ngaji teh di edan ke jam 2 peuting. Kaisukna gering libur saminggu teh gering teh libur saminggu ulah gitu. Ya ngaji mah 4 jam tapi ngoal poe merenang gitu kan. Ente kira-kira kawakan ya kuat mal gitu kan. Nyari kuat. Tapi kudu da mal bosanan Allah ngaganjar. Jadi mau aya tungtungna. Mau aya tungtung urang bosannya cek kalau teh geus mau catatkeun. Deui tuluy deui ku Allah ya mau kuat ngalawanan Allah enggak gabah tuh. Jadi intinya yang penting mah naon? Istiqomah mayeng gitu tah. Sanajan loba oge ari mayeng mapan alus gitu kan. Aya putut tangga hiji taya. I'malu kudu pek amal aranjeun kabeh hasba wus'ikum. Dina sakira-kira kemampuan aranjeun kabeh atau kungareken kemampuan aranjeun kabeh. Wa taqatikum tegesna kadugana aranjeun kabeh. Fa innallaha maka saesna Allah la ya'ridu eta moal ngabalieur Allah ankum ti aranjeun kabeh iradul mulul kalawan saperti ngabaliurna pirang-pirang anu naon anu bosen walayun qasu jeung moal dikurangan naon thawabu amalikum ganjaran pirang-pirang amal aranjeun kabeh ma baqiya dina salagi tumattep lakum bikeun aranjeun naon satun tanginas faida patartum maka di mana lemah aranjeun kabeh paqudu tah pek calik aranjeun kabeh fainakum maka saesna aranjeun kabeh idza malaltum eta di mana-mana bosen aranjeun kabeh minal ibadah tina ibadah wa ataitum jeung ngadatangkeun aranjeun kabeh biha kana ibadah ala kalalin netepan kana lesu wa puturin jeung lemah kana tah bukti naon muamalatullah muamalahna Allah makum sarta aranjeun hina idzin dina nalikana ataitum biha ala kulal muamalatal mulul eta muamalahna pirang-pirang anu bosen saur Rasul maksudna fa innallaha la yamallu hatta tamallu nu sedeng we sedeng amal teh Allah moal bosen ngaganjar sehingga anjeun bosen tina amal i'malu hasba us'ikum sok anjeun amal teh saukuran kemampuan aranjeun sing ukur awak kuat moal kuat mun teu kuat tong lila sabab Allah moal ngabalieur ti aranjeun kalon ngabaliurna siga anu bosen moal ngurangan amal aranjeun salagi anjeun ibadah tanginas mun tanginas mah Allah terus catet ngan di mana anjeun geus lemah cicing we istirahat heula istirahatkan hati dan carilah giji hikmah untuknya. Hati bisa jenuh sebagaimana badan bisa lelah. Hati kudu direpressing, awak ge sami gitu. Jadi lain saulin-ulin ngarepressingkeun awak, ngarepressingkeun hati. Piknik teh gitu kan. Sabab kieu di mana anjeun bosen tina ibadah tapi dipaksakeun. Lesu, lemah, maka anjeun muamalah jeung Allah teh muamalah nu lemah. Kayak ku Allah, erek moal sih kalau teh. Jadi supaya muamalah jeung Allah na tangina semangatnya diatur waktuna. Kudu aya waktu-waktu istirahat. Saulah dipaksakeun moal khusyuk. Cek Allah teh erek moal ibadah teh. Lesu ciga nu hoream ka surga teh geuningan kitu. Tungtuna orang teh muamalah jeung Allah teh dina kayan goreng. Dina kayan bosen akibat capek teu istirahat. Mentak lamun umroh tong naon tong lila teuing umroh teh kaburu bosen umroh 40 hari geus haji atuh kitu mah umroh misalnya 20 poe eta teh biasana henteu kabeh sih duh ieu teh iraha balik sabar poe deui nepo deui kalender nepo deui kalender
kurang hade eta teh. Ketika orang ninggalkeun Mekah Madinah dina kayan urang keur bosen. Kuduna mun umrohna saminggu mah karek 3 poe aya cenah pina. Gusti Madinah teh wayahna ka Mekah rindu kene. Tadi Mekah di karek 3 poe ka 4 poe. Can urang balik kayak Indonesia. Kerindu kene pan halus. Daripada orang ibadah di Mekah di Madinah teh keur hayang balik pan teh jeung hate eta ibarat kitu. Ibarat gitu. Semangat gitu. An Abdillah bin Amrin kata piti Abdullah bin Amr halaman 201. Rodia muga mikarido sallallahu anhu mati Abdullah jeung Amr. Aya Umar, aya Amr, aya Amrin, eta mah aya Wawan. Amrin, Wawan, Umar. Qala ngadau Abdullah kana lapad qala ngadau li ka kami san Nabi sallallahu alaihi wasallam alam ukhbar nahan teu dibejaan kami annaka kana saesuna anjeun takumu eta gugah anjeun alaila dina sapeuting wa tasumu sareng saum anjeun annaharo dina waktu beurang kultu ngucap kuring ini saesuna kami atau abdi af'alu eta midamal kami zalika kana qiyamul lail wa siyamin nahar. Qala ngadoh Nabi painaka maka saesuna anjeun idza palta eta di mana migawe anjeun zalika kana itu qiyamul lail wa siyamin nahar hajamat tah jero naon anu ka soca anjeun wa nafahat jeung ruksak no nafsu ka awak anjeun wa inna li nafsika jeung saesuna eta tetepikeun awak anjeun hakon ari hak wa li ahlika jeung eta tetepikeun keluarga anjeun hakon ari hak pasum maka pek saum anjeun wa aftir jeung pek buka anjeun wa qum jeung pek bugah anjeun wa nam jeung pek sare anjeun. Ti Abdullah bin Amr saur Rasul teh nah kami teu dibejaan tentang anjeun kami memboga beja euy tentang anjeun naon cenahnya anjeun mah sok ibadah sawengi salat teh saum sabuburang nah kami teu dibejaan kami ge apa anjeun teh Abdullah bin Amr anjeun teh mun puting tahajudna salat malamna duka subuh siangna pake puasa. Qultu ini af'alu dzalika mohon Rasul. Sanes Rasul itu asli itu asli. So Rasul da teu hade gitu teh. Fa innaka idza fa'alta dzalika anjeun mun kitu ti peuting tahajud sapeuting beurangna puasa bahaya eta teh. Hajamat ainuka bakal jero naon hainuka panon anjeun. Bakal jero panon teh. Naon sababna kurang sare. Bakal jero panon teh gitu. Nu jero panon teh kurang sare di antara. Lamun cileuhan wae sare wae eta mah gitu. Nu akhirna wana pahat nafsu ka awak ruksak. Da begadang. Mineng-mineng teuing mah gitu mun ngapoe itu terus-terusan sok tahunan. Burang puasa, puting tahajud. Nya sakali-kali mah moal matakna naon. Tapi ngepekna lamun teh 1 tahun 2 tahun 3 tahun he saneng-eneng gitu ruksa. Gadang we. Begadang jangan begadang gitu kan. Awak begang kanyut panjang pan itu. Cek Bang Haji oge. Wa inna li nafsika haqqan. Yeuh pikeun awak anjeun boga hak. Ti diri anjeun teh. Samaruk mau ditanya anjeun bertanggung jawab awak anjeun ge menuntut hati anjeun supaya diistirahatkeun wali ahli kahakon keluarga anjeun ya boga hak pamajikan perlu dikekepan hayo we tahajud pamajikan ge bener perlu disimutan simut ramuan bener perlu keperhatikeun coba awak anjeun boga hak ti anjeun keluarga anak pamajikan boga hak tiburang puasa puting tahajud eta budak hayang ulin pan teu kaurus di aya hak eta geus tong egois
kumaha tuh fasum mangga saum mah nganu aptir kada aya jeda buka saum Daud mun arek oge ulah hayu we saum ti penting silahkan wakum anjeun tahajud tapi kada aya wanam sare kudu aya jadi seimbang gitu kan puasa ti beurang ti penting tahajud sare kumaha eta saminggu insyaallah gering eta babul istikharati ari eta bab mertelakeun istikharah nyuprih nu terbaik fil umuri dina pirang-pirang urusan min ghairil faridoti kalawan teu fardu nudban tegasna mah sunat atau nudban kalawan sunat halaman 202 an Jabir bin Abdillah katampi ti Jabir bin Abdillah radhiyallahu mugami karido sallallahu Allah anhuma ti Jabir jeung Abdullah qala ngadauh Jabir kana lapad kana bukti sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu eta ngawurukan rasulna ka abdi sadaya al istikharata kana istikharah nyuprih terbaik fil umuri dina pirang-pirang urusan kama seperti perkara yu'allimu nu ngawurukan rasulna ka abdi sadaya asurata kana surah minal al-qur'ani tinal qur'an yaqulu ngadau rasul idza hamma di mana-mana ngamaksud saha ahadukum salah saji aranjeun kabeh bil amri kana hiji urusan kawin contona aya Mang Ridwan Al-Makburi aya tulis eta bil amri teh kawin itu ku Mang Ridwan medasian falyarka maka pek salat si ahad rakaat ini kalau 2 rakaat kang ari parayarka mah ruku lin pan majaz gitu majaz mursal mimba bi itlaqil juz wa iradatil kul dicaritakeun ruku maksudna mah salat tsumal yaqul tuluy pek ngucap ahad falyarka tah pek salat ahad rakaataini kalau 2 rakaat tsumal yaqul tuluy ngucap ahad Mang Ridwan cek Mang Ridwan lagi Allahumma ya Allah inni saestuna abdi astakhiru eta nyuhunkeun anu hade abdi kumaha teh bahasana asa itu nyuhunkeun nu terbaik astakhiru eta nyuprih kahadean lah gitu abdi ka Gusti bi ilmika ku ilmu Gusti wa astaqdiru jeung nyuprih kakawasaan abdi ka Gusti bi kudratika ku kudrat Gusti wa as'alu jeung nyuhunkeun abdi ka Gusti min fadlika tina karunia Gusti al azim anu pohara fa innaka maka saesna Gusti taqdiru eta kawasa Gusti wala aqdiru sareng teu kawasa abdi wa ta'lamu sareng uninga Gusti wala alamu sareng teu uninga abdi wa anta sareng ari Gusti allamul ghuyub eta nu seueur uninga na kana pirang-pirang nu gaib Allahumma ya Allah in kunta lamun bukti Gusti ta'lamu eta uninga Gusti anna hadzal amro kana ieu urusan Ridwan cerian kawin hadal amro anna hadzal amro kana sanyana ieu urusan khairun eta nu sae li pikeun abdi pidini dina agama abdi wa ma'asi jeung kahirupan abdi wa akibati amri jeung kana balukar urusan abdi pakdur tah muga ngawasakeun Gusti hu kana hadzal amro li pikeun abdi wayassir jeung muga ngagampangkeun Gusti hu kana hadzal amro li pikeun abdi summa barik tuluy muga ngaberkahan Gusti li ka abdi pihi dina hadzal amro wa in kunta jeung lamun bukti Gusti talamu eta uninga Gusti ana hadzal amro kana sanyana ieu urusan kawin syarrun eta anu goreng li pikeun abdi fi dini dina urusan agama abdi wa ma'asi jeung kahirupan abdi wa akibati amri
jeung balukar urusan abdi. Fasrib maka muga mengkolkeun Gusti hu kana hadzal amro anni ti abdi. Wasrib jeung muga mengkolkeun Gusti ni ka abdi anhu tina hadzal amro waqdur jeung muga ngawasakeun Gusti li ka abdi al khaira kana nu hade haitsu kana dina sakira-kira bukti khair summa ardi tuluy muga ngaridoan Gusti ni ka abdi bihi kana hadzal amro. Qala ngadawu nabi kana padu ayu sami jeung nyebut si ahad hajatahu kana kabutuhna ahad. Istikharah nyuprih nu terbaik dina urusan teu fardu henteu sunat gitu. Saur Jabir bin Abdillah Rasul ngawurukan ka abdi sadaya kana istikharah dina setiap urusan. Neangan perkara nu leuwih baik tina segala urusan diurukan abdi sadaya. Itu beda seperti Rasul ngawurukan surat dina Al-Qur'an. Cek Rasul teh ieu surat ieu turun tadi mah ayat ieu diurukan ku Rasul ka sahabat. Istikharah pun kitu. Diurukan ku Rasul. Praktekna berarti kan salat heula gitu kan. Adi dia langsung kana doana ieu. Oh aya gini kan. Ca Rasul idza hamma ahadukum bil amri di mana-mana ngamaksud salah satu ti antara kalian kana hiji urusan, naon urusanna? Bingung teh, bingbang teh na urusan jodoh, urusan pekerjaan, urusan nya milih ieu sakola jurusan naon gitu kan. Naon bae nu matak bingbang. Tapi ieu teh sabada nyareat anu pul, salagi bisa dimusyawarahkeun mah musyawarahkeun wasawirhum fil amri. Musyawarahkeun. Geus mentok kan. Tina musyawarah. Aduh bingung ieu musyawarah teh aya ujungna ya draw euy. Istikharah eta gitu. Lah langsung istikharah can nyareat gitu kan. Kawin lagi dilakeneh kan ke umur 15 tahun istikharah gitu. Ulah waka kan. Nyuprih nu terbaik eta teh gitu. Jadi kana teh kahayang teh lain kahayang urang estuning eta petunjuk sinyal ti Gusti. Oh sinyal eta urang teh tong sok nyanyahoan bertindak teh kudu aya ngantosan sinyal di Allah. Salat 2 rakaat. Naon bacaanana? Ya eta biasalah nu parona kuliah jeung kulhu ya biasa. Pakuliah jeung pakulhu. Hayang lebih keren, lebih mantep mangga. Dina rakaat kahiji sabada Fatihah baca Al-Qasas ayat 68 dugi ka ayat 68. Rakaat kahiji. Rakaat kaduana Al-Ahzab ayat 36. Al-Qasas 68 sampai 68. Rakaat kahiji sabada Fatihah, rakaat kadua Al-Ahzab 36. Teu katalar tose kuliah kulhu eta si kukut we biasa. Ah sanes kukut Kang, abdi pada hobi cek Rasul geuningan kacinta anjeun kana kulhu nyababeun anjeun masuk ke surga. Dasarna pada hobi. Tos beres kakadang ngadua. Kumaha doana? Ya Allah, abdi teh nyuprih ka Gusti kana nu terbaik. Sanes menurut abdi tapi menurut ilmu Gusti. Abdi nyuhunkeun ka kawasaan ku kudrat Gusti. Abdi nyuhunkeun ka Gusti tina karunia Gusti nu pohara. Gusti mah kawasa abdi mah henteu. Gusti mah uninga abdi mah henteu. Gusti mah seueur uninga kana perkara nu gaib. Ya Allah, andaikan Gusti uninga yen ieu urusan sebut untuk ieu kun ta'lamu an hadzal amro pan di akhirna teh wahyu sami hajatahu. Jadi eta ada hadzal amro teh titik-titik eta teh sebenarnya. Allahumma in kunta ta'lamu bahwa cek Ridwan Al-Makburi urang pangandaran teh khairun li fidini. Urang pangandaran orang mana, Wan? Yang mana we nyawannya? Sa? Hah? Suka gosip. Lain suri amin gitu. Bulan puasa mah mustajab. Tilu nu moal ditolak doana. Puasa.
kita geus bukanya eta mah. Sawe eta mah adalah contoh eta mah. Da sabenerna urang mah menyontokeun ti siga bal biliar ari nenggor mah ka dieu tapi sasaran mah ka ditu sebenarnya. Jadi bili contokeun hampurawan kariduan padahal mah kamaki bisa eta mah. Itulah kasinggung ulah baperan ulah. Ari baperan mah tingkah sifatan munafikin. Baperan. Ya sabuna kulla soihatin alaihim. Orang munafikin mah karakternya nyangka bahwa setiap seruan teh ka manehna. Aing deui itu. Ganti ustadna aing deui kasinggung aing deui itu. Berarti aya jiwa-jiwa munafikin. Pan batur mah teu kadinya maksudnya teu nyinggung kadinya tapi merasa kesinggung baperan teh itu karakter munafikin gitu. Jadi hampurawannya heureuy teu heureuy. Jadi teu kariduan ka sawe gitu ka maki sa ka pami he ka Mang Ade he gitu. Mang Ade gaduh enak. Sawarna di bumi cenah. Ah, di bumi. Wapi ikhtiarin aja. Wapi ikhtiarin. Kemana bieu teh? Ya tadi itu an hadal amro teh dirinya. Oh Allahumma in kunta ta'lamu bahwa abdi dagang kana pulsa. Wah bisa an hadal amro teh eusian konter tameureunna teh eta mah teh. Ipung mah an hadal amro teh konter tapung dirinya teh mah eusian. Oh gitu. Eusian didinya naon we gitu kan eusian. Eta teh terbaik kang abdi dagang pulsa teh. Sakola jurusan ieu teh terbaik kang abdi. Pekerjaan ieu teh terbaik kang abdi. Terbaik kang abdi dina urusan agama abdi teu kaganggu, kehidupan abdi normal, balukarna engke lancar, kawasakeun Gusti ka abdi, mudahkeun ka abdi jalana gitu. Sakeriduan temun eta jodohna Gusti sok atuh takdirkeun ka abdi gampilkeun kumaha carana ame tere. Tuluy berkahan, tapi lamun teh mah Gusti uninga yen eta urusan kawin, dagang, gawe. Goreng kang abdi teh matak ngaruh kana agama, gawe di dinya nu akhirna hese salat, kan bisa wae gitu kan. Berarti ngalamar kerja, ulah sok nyanyalan Allah lamun ditolak teh gitu. Oh, mudahan ieu nu terbaik ti Allah. Bisa wae ente geus masuk diterima hese salat. Kan goreng gitu ieu mah hoyong maslahat sanes kangge dirungkul pidili agama gitu kaganggu. Kehidupanana, duniana, balukarna, jagana. Lamun eta urusan matak goreng ka abdi ngaruh kana agama, ngaruh kana kehidupan, ngaruh kana akibat jagana, pasriphu pengkolkeun si eta ti abdi. Gusti ulah panggih-panggih deui si eta. Oke abdi na sama di wasrip ni anu abdi na ulah hayang bogoh di ka si eta. Cadungku ku karam dempak gitu. Ya Allah ulah panggih mun si eta goreng kang abdi malah tebihkeun ulah sok aya dina naon? Dina mata batin ulah aya si eta ulah dugi ka panggih jeung abdi kitu sa. Kadugakeun, keresakeun, kudrotkeun ka abdi kana nu terbaik di mana wae terbaik. Maka ketika nemak ditolak alhamdulillah berarti itu terbaik alusna kitu meureunnan gitu kan. Jadi husnudon ka Allah. Ridohan Gusti di nu mana we. Wa yusami hajatau sok sebut di dinya. Urang mah sudah salah ngaduan ya Allah, andaikan dia itu jodohku dekatkanlah, andaikan dia bukan jodohku jadikanlah dia jodohku. Ya itu 1 tahun 2 tahun jadi cerai. Riweuh da doana maksa, nu terbaik. Ulah kieu ngadua teh. Ya Allah hayang kasih eta. Ulah. Ya Allah hayang nu terbaik. Komo si eta mah gitu. Terbaik nah kan? Eta bisa carana kitu. Ti guru mah aya deui carana teh ku jalan istikharah teh eta geus kieu kakara manehna terus beres ngaduan nangtung saimbangkeun haop jeung roja henteu pedah hayang henteu pedah embung sabab lamun urang menilai pedah kapilan ku hayang pasti alus wae kan lamun ti awalna urang geus ngewa pasti goreng jadi menilainya geus kieu tah ngadeg tentremkeun hate haop jeung roja saimbang ka mana condongna bingbang kene istikharah deui terus
terus we gitu. Aya sapalina kitu ku jalan kontan harita mun rusuh mah. Aya dia mun waktuna rada lama mah nya ku jalan sare engke teh aya impenan-impenan gitu kan. Penabang naon ya mun aralus mah ngimpina. Cur-cur cai gitu kan. Wah di dinya teh loba pare kararoneng. Aya pisubureun ya pisubureun. Seperti gitu. Tapi di awalna ulah pada hayang ulah gitu. Masih nganilai seseorang gitu. Mun anjeun geus idola ka hiji ustad misalnya. Kajian ting salah ada idola. Mun anjeun geus ngewa ka hiji ustad, kajian ting bener ngewa we. Jadi moal adil. Aya dia sapali guru mah istikharah teh bisa di ku salat ngadua langsung buka Quran. Bari teu diwang-wang, teu dicirian heula teu dicirian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka cenah gitu. Belah kanan 10 jajar ti luhur. Di 210. Wah neraka euy nerangkeun ayat neraka ulah berarti gitu kan. Wah dia teh jannatin tajri. Wah eta teh ciri alus eta teh. Cek guru mah sapalina kitu. Tapi ulah dicirian heula nya dicirian heula oh ieu tentang surga ayat ulah diulah di kieu gitu tek belah kanan belah 10 jajar ti luhur. Ulah sakali pas nu kahiji mah nerangkeun dirinya kisah Nabi Muhammad gitu kan. Ayatna pas nu ka dieu kan ngejelakeun Firaun dieu kenapa bingung. Berarti hiji sama eta teh kan gitu. Depan moal mulus wae kajian ting jauh menang istikharah kadang-kadang cerai mah cerai we gitu kan. Ieu mah meminimalisir. Jeung ieu memang orang niatna sejak ittiba we karos. Ya, jadi ulah maksa ke hayang eta belum tentu hade cek Allah. Jadi ya Allah abdi nyuhunkeun terbaik we cek gitu. Babul amri bittiba'il janaiz wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi wa antarzuqanal amana. Abdi tawasul ku pangaosan, abdi tawasul ku pangurukan. Mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukallahumma lijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.